pasakseni ku sadayana kecelak naji saja pun anak tiklap nak pun anak hanya bapak kaduduh bapak iya tim orang kali besok neng palidinya mohon bumi palidia mi ya Allah ya Rahman ya Rahim berjaduh ya berjabat sareng rumah tangga jeung sakinah bawa keluarga cepat nih alhamdulillah rabbil alamin ya ayeuna neng ngadeg ari ayu di ayu ayu kusapi ari ayu di ayu ayun kusapi ari hidup asih na ka anak bapak ieu ngocorkeun cai anu pinuh ku kabarokahan anu pinuh ku kasayangan anu pinuh ku kabangcaan mangga pas beres tiluang sulat cai kabarokahan ieu mudah-mudahan pakocorkeun kana yang maha jasa amin ya rabbal alamin iya dilanjut ku mamahna ku ibu Jumiah makanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah cekal ditraskeun di luar sulat ieu ibu hidung ucurkeun cai anu pikadeukeuh pi cai anu pikadeukeuh cai anu pikahebat cai anu pinuh ku kaasihan ti luang sulane mangga dilajengkeun ayeuna ku tetehna perintah ku rakana teh Mia mangga ieu teteh hideung ucurkeun cai anu pinuh ku kabagjaan pinuh anu ku kasucian udah cekap salim ka teteh nih salim ka teteh dilajeng ku teh Bini mangga
Bismillahirrahmanirrahim. Cekap salim kata teh. Ya, dilajeng deui ayeuna ku bibi empat. Bangga empat. Ya. Suhunkeun video restu apun bibi. Mudah-mudahan dina acara dapat dina acara ngaras selamat ini kakocorkeun. Alhamdulillah salim kan. Dilajeng deui ku Bi Asih palinten, Bi Asih. Mangga. Iya, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Salim ka bibi. Dilajeng ayeuna ku Mang Asep, Mang Asep nyono. Dilajeng deui ku Bi Iting. Mangga Bi Iting. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilajeng deui ku Teh Atik. Teh Atik mangga. Iya. Dilajeng deui ayeuna ku Teh Wati. Dilajeng ku Teh Wati. Dilajeng deui ayeuna ku Apuloh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dilajeng deui ayeuna parinten ku bil barakahna parinten ku saha wae nya ku palabargi nu bade ngiringan siraman sumangga kanggo bil barakahna. Mangga. Mangga diteraskeun. Aisyah kedah nama teh ngiring red ya. Mangga. Kang mobil barkahna suhunkeun pidoa restu ti paluargi sadayana. Mudah-mudahan ieu murang kali cing janten murang kali keluarga anu sakinah mawadah warahmah sabadana akan nikah nanti. Amin ya rabbal alamin. Iya. Dilajeng deui iya, mangga diteraskeun. gaduh milik rezeki palinten pada di awur-awur palintennya ya disawerin Pak ya si mamahna dipandu api ngahaluang melantong ya pelawargi ngahaluang melantong anda ulang-ulang melantong
Panukang Pak. Bapak. Oke ngalunturan gitu Pak. Itu ngalunturan aku. Jangan bapak. Kurang malu gelas. Alhamdulillah ya Allah. Bukain kieu cenah aya sidangan bae disitohkeun aya. Aya sok mangga. Heeh. Bade ka mana bae ngalungkeun itu. Lu mana deh gelis? Oh di ilahan bae mangga. Heeh. Sok leukeun tadinya. Sok. Aya deui teh aya sidangna. Anu bade disitohkeun mah hiji, bade dua, bade tilu. Hiji wae mangga. Heeh. Oh, bade ke mana? Oh, iya, tunggu lah bapak tadi. Di itu hiji demikian tilu. Hiji kalau dua ke bawah, tilu goyang-goyang. Tangki mak gitu, mak gitu. So, hiji, dua, siap ngagoyang nih. Siap ngagoyang, siap. So, hiji, dua, tilu. Oh, cat, menghadap ke sekali lagi. Hiji, dua, tilu. Alhamdulillahirobbil alamin. Dan itu, anu pada tos ini sinyang eta jika biasa ini jodohna. Tos nikah baca. Tos sukan pada dua. Alhamdulillahirobbil alamin. Ku ngaras saina siraman taratos rengse. Mung ayeuna padinten hanya akademi kasih di bapak serang di mama. Bapak abdi bade ngaros ka bapak. Bapak yang cariosan kieu teh mungkin si neng ayu nikah bade digandong ku bapak di beka bumi. Aya teh aya. Ya, aya alhamdulillah. Nah ayeuna kieu ayeuna si bapak teh hanya bapak kali ini bapak ieu teh urang kali teh sok teh. Neng tadi dina mohon bumi kali dia bi. Nah gitu, montak ka dia teh. Nah gitu. Aja dipangkut ku dia. So, dia kan 1, 2, 3 mangga pangkut ka bumi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaras siraman prantos rengse nya mung ngapunten anu disuhun, hampura anu ditedal, duh bilih dina ngadan acara kirang orang kana tedohan. Salinten buah salinten